Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun maut geus biasa perasaan. Tadi ayatna dijelaskeun tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Urang embung-embung ge kapaeh teh tetep bae bakal kapanggih bae. Jeung urang teh kaambe ku taneuh anu bakal jadi kuburan urang. Kaambeun Bang Haji ge teh ku taneuh teh geus rada kaambe. Kullu syai'in yatlubuhu ma minhu. Setiap perkara eta diteangan ku asli nanyana ti mana. Al insan asluhu minat turab. Manusia aslina ti taneuh. Wat turab yatlubu. Taneuh neangan ka manusia. Jadi taneuh teh geus ngambean ka bangsa nu umur 70 kos Bang Haji mah. Sekira di ka mana dia? Ya Allah ya Rabbi. Ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon tetep ujung-ujung nama maut. Seringan orang datang ke makom ningali kuburan tataan ku urang, oh ieu teh jenderal jageus pae, oh ieu teh letnan maot, oh ieu teh kitu di bawah letnan naon bener ente sih ya. Oh cak Haji Pedi di bawah letnan gayor. Bodoh sih ya. Ya Allah, diajak kita dek pinter-pinter. Ayo jelema nu ya diajak gaji teh dek pinter-pinter. Geus sakit kitu da mah berenderat nanya. Teu naik teu turun. Sakitu kajen lah maklum bae. Pae. Urang ningali deui ka dieu, wo renganan ieu teh Niki Ardillah. Pae sarua. Waduh, komo. Urang dieu mah awewe geus sabuaraha nu puararae. Deleuk urang di kuburanna. Ya Allah, ieu mah pengusaha. Pae. Ieu mah RT modar. Pararae kabeh masyaallah gari. Nu boga jabatan luhur, pangkat luhur, harta loba, nu kolot nu ngora katempo ku urang kuburanana. Masyaallah Karim. Geus aya nisan-nisan. Tinggal ragap diri urang. Belah mana ieu aing bakalna ya? Hah? Hayang kuburan anu hebat di Karawang. Eta mah kuburan geus dipersiapkeun. Lahana aya taman di luhurna ge, aya paranti sosorodotan. Aya satpaman. Asana malaikat munkar nakir ge moal sanggupeun beureun ieu mah. Cek jelema-jelema nu barodo. Sarua bae pae. Dek di mana? Sebab awak mah balik ka taneuh, tapi roh urang bakal menghadap ka Sang Khalik, Sang Maha Pencipta.
ketika ulang ningali kuburan ngajajar urang-ulah neleluarna mah nisana nu marmer di keramik dan lain sebagainya, tapi urang nempo kajrona melalui kolbu urang, mata hati jeung keyakinan. Ieu jelema di jero kuburanana keur dikumahakeun. Si sugih nu baheula sugih di duniana lobatan teu sodakohna jeung ngazakatan teu, andai teu ngazakat jeung teu sodakoh bakal dikumahakeun ieu jelema di jerona. Nyana baheula teh ngajabat jadi jenderal. Terkenal di Ibu Pertiwi. Kuari geus aya di jero taneuh. Masa hirupnyana jabatan jeung tahtana dipake ngabdi na ka mana, apa jadi satu kebanggaan. Keur naon sih di jero kuburanana? Ieu artis anu paeh teh ya. Nu tadina ajle-ajlean di panggung. Ayeuna geus aya di himpitan bumi. Keur naon sih di jero? Eta dihitung-hitung ku urang teh kuari urang ka Haji Pendi mun paeh kumaha di jerona. Tuh, dek nanya bae ka urang dia kira-kira ieu disiksa apa henteu? Siksa. Atuh boro-boro malaikat jelema ge nyahoan siksaeun. Ya. Ya Allah, ya Rabbi, bohong aya dinyana. Ya, teu jujur aya dinyana. Teu adil aya dinyana. Numpuk aya dinyana kabeh. Ya siksaeun atuh. Salat cenah pan sok salat, pan teu husu salat. Iraha salat teh husu. Jam magrib ge jeung 2 rakaat heran aing mah. Masa magrib 2 rakaat. Ya. Aduh, Masya Allah, ayah anu normal lohor 4 rakaat make sujud sahwi. Berarti kan tuh beres sih sholat deh. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Tapi tetep orang mah iman ke Allah, iman ke Kangjeng Rasulullah. Mudah-mudahan orang kabehan dihampura dosa. Babari urang nyaritakeun jujur jeung adil, tapi praktekna Masya Allah. Pejabat mana nu jujur, pedagang mana nu adil, kiai mana anu jujur, ustad mana nu adil. Hese nyaritakeunana, boro-boro pejabat jeung pedagang, kiai ge jujur teh hese. Kiai teh jujur hese, komo pedagang mah nu jujur. Komo siapa cah? Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar Umar khalifah kedua, pernah terjadi krisis ekonomi. Numantak aya dongengna Sayyidina Umar teh nataan rakyatna. Di belah ditu teh aya sabaraha nu miskin, belah ditu aya sabaraha nu fakir, belah ditu aya sabaraha yatim piatu, belah ditu sabaraha rangda. Tuh. Asal ngadengen rangda we Haji Apeng ha. Kolot ieu mah ji. Waduh. Masyaallah nu jompo. Tandang sorangan Sayyidina Umar mawaan terigu, mawaan gandum, mawaan roti, naon nu dibutuhkeun. Masya Allah, moal aya tanding pemimpin model Sayyidina Umar radhiyallahu. Krisis sarua. Endek kumaha teh krisis teh saat eta hujan teh turun. Urang mah banjir pan kuari. Perekonomian
macet lantaran di berbagai daerah kurang subur jeung gontok-gontokan peperangan akibatna ekonomi krisis. Nah Sayyidina Umar tetep menyantuni uang negara teh bener-bener disalurkeun ka rakyatna ka masyarakat. Peting-peting Sayyidina Umar jeung Ki Aslam berangkat ka lembur. Unggal peting ka lembur anu mendeteksi ngadenge langsung ti masyarakat ucapan-ucapanana kumaha, keluhanana kumaha, jeung nu kapanggih teh terhadap pemimpin teh kumaha, untuk evaluasi, introspeksi. Ya Allah, ya Rabbi, mantap. Urang ulah waka boga presiden ieu boga lurah bekos kitu. Senang perasaan. Atau boga camat kos kitu, atau boga bupati. Mantap. Lamun geus atuh alhamdulillah, mun encan urang doakeun. Tah datanglah Sayyidina Umar ka hiji imahna geletik hampir dek rubuh reon cicing di sisi bari ngadekeun obrolan nu boga imah kabeneran nu boga imahna teh seorang wanita nu salakina geus maot ngan boga anak parawan, Masya Allah, umur 19 tahun. Ya Karim, eta mah geus gelis. Weh, gelis jasa. Ya. Matana anu tajem teh. Bulu matana bentik hideung. Halisna ngajeler paeh. Ya Allah, pipina ngadaun sir. Irung mancung. Ya Allah, gadona endog sapotong. Ya, di dia mah pendog hijian. Masya Allah Karim. Haju awakna semampai. Cangkengna percis kos biola gitu. Allah Karim. Bujurna eplok cendol. Haji Apeng mantap cek Haji Apeng. Tenang ye, kalem bae kagak aya deui. Bitisna ngabuah jantung. Ambo. Pan ieu mah tangkal nangka tah. Atuh urang dieu mah bitis ge bitis nangkaeun. Tah. Kulitnya disebut putih lain, disebut hejo lain, disebut koneng lain. Ya Allah, ya Rabb. Nah, tamu mun boga pamajikan model kos kitu geus lah. Pokona mah geus moal ka mamana. Geus bae moal ka mamana cicing bade imah. Teu hayang ka mamana. Ieu mah nu mantak haju ka mamana bae ge keur mah teu pati geulis, galak deh. Salaki teh di imah teh heureudang. Jadi henteu jadi sorga tadi imah teh pan urang lamun di imah pamajikan kajen teu pati geulis ge. Tapi senyum baik. Aya urang senyum, mau urang senyum. Aju deui sopan. Sopan ka urang teh ka salaki teh. Ya Allah, kadang-kadang ngagalenye nyana Noel ka urang teh kan mah ya Allah ya Rabb. Aju ka urang nyaho situasi, urang hayang cai tiis dibawakeun, cai panas dibawakeun kan geunah. Ieu mah lain paneng coba pangmokeun cai kan. Nyokot bae sih cek nya. Kos teu boga cokor bae. Aduh, paegeun aja apa nyandung deui. Ieu meureun ieu. Tah, ya web Masya Allah. Bayangkeun kurang orang Arab gelis. Eueuh cawadeun.
cak mana dina obrolan neng ayeuna negara teh keur krisis neng urang teh Aisyah teh jualan susu embe jabatur ge nu jualan di pasar teh aku hari mah dicampur sebab lamun teu dicampur atuh engke ieu urang moal aya untung geus banding campur bae neng supaya terjangkau harga jeung supaya laku ulah sakumaha biasa ieu situasi negara keur kieu nih nu penting laku bae mak daripada ieu dicampur mama urang doraka engke besi kajahoan ku khalifah Amirul Mukminin Sidina Umar nya nama galak sedengkeun Sidina Umar na aya keur ngintip Masya Allah situasi krisis kieu bae ieu budak masih kene bisa mempertahankan kejujuran jeung keadilan ulah mah ulah datang ka dicampur-campur daripada dicampur mak kajenting hargana ditekeun bae saeutik cak si emak atuh deuk anu meuli tama kos kitu mah nu mantak dicampur ge sebenarnya supaya terjangkau hargana jadi murah makeun bae rezeki geus diatur ku Sang Khalik Allah cenah teu laku urang bertahan bae menta ka Gusti Allah belah dieuna urang sieun ku khalifah belah ditunamakan ku Allah eta Sidina Umar kabeneran ngintipna jeung Ki Aslam aya kene jelema budak ih jujur jeung adil ya Allah ya Rabb ribut di jero imah emah jeung anak cak mana teh tetep bela pokona oplos me oplos tuh contohna tuh Haji Pendi ge dagang karung dioplos jadi contoh eta kunyana aduh ya Allah ya Rabbi itu cek sineng teh ulah mak kula anu merahna kula anu ngadagangkeunana geus mama di imah bae ai kudu oplos-oplos mak ulah keun bae coba hayangnya datang ka mana Allah nguji urang duh lamun geus caritakeun ujian kabeh ge kan diuji urang kuari di sebuah negara Indonesia kan keur diuji dengan Covid corona aya jeung eueuhna wallahu alam tetapi kan lu jelas mah ieu corona teh lain bae di Indonesia mendunia ternyata kan di Arab ge kan tutup datang ka eueuh hajian deuk kumaha tuh di Amerika di Jerman Prancis wallahu alam aya jeung eueuhna mah wallahu alam tapi ternyata kan seperti eta diuji hakikat nama gerak Allah ulah sieun-sieun diuji nah lamun urang diuji kuat bakal hebat Kangjeng Nabi nyontohan tangkal korma teh lamun dipelakeun nya nama kudu di pasir kesik di tanah-tanah model tanah urang moal bagus jadina aju lamun dipelakeun sikina di pasir atau di kesiknya nama kudu ditutupan make batu rahasiana ditutupan make batu teh supaya ieu kahandap jadina lamun teu ditutupan make batu sirungan kaluhur akarna teu kuat tutupan make batu supaya kaluhur ulah waka sirungan kajeun jadi mah tapi kudu ngakar heula kahandap ieulah rahasia tangkal korma pelakeun tutupan make batu engke teu bisa nonjol kaluhur heula ngakar heula kahandap geus akarna stabil kakarak sirungna kaluhur batu kabongkar ku sirung ieulah dijadikeun satu contoh ketika orang diuji ku Allah secara pribadi pasti diuji secara nasional orang keur diuji kuat orang diuji ku tangkal korma hebat kaluhur sirungan kahandap akaran ai kos ieu makan kahandap teu akaran kaluhur teu sirungan atuh kos kieu bae dicangkok sanganu bisa nyangkok nu kos kitu ieu mah atuh eta mah bahasa kahandap teu akaran kaluhur teu sirungan eta mah tangkal kalapa ku galedeg garana
nah lamun kahadap geus akaran kaluhur geus sirungan masya Allah menjadi pejabat anu tangguh menjadi pedagang anu tangguh menjadi kiai anu tangguh jadi kudu dicoba heula ulah akang ngeuneunahan ieulah satu contoh tangkal korma matak lamun jadi kiai teu dicoba heula ka ditunang ke aprak-aprakan hayangna ka pendopo bae tak kiai teu beres sama kiai kos kitu mah lain teu beres danaona dunyawi berarti kiai mah kan contoh ukhrawi. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang dicoba seorang lelaki hayang ka awewena geulis lalakina beungeut perang ya ditolak lah eta ditolak teh ya ulah ceuri eta adalah batu loncatan atau keur dicoba ku Allah tenang je aing ditolak berarti kan keur dicoba ku Allah kajen ku kumaha ge ieu pamajikaneun aing berarti kan ieu aing kudu neuleuk ka tangkal korma kudu berjuang ka handap heula ye guys neng kakak ditolak teu nyeri hati henteu naon tenang neng tidak akan kemana neng satu kali milik kakak tetap akan jadi milik kakak ye sok nanti ya ngaca kakak unggal poe geus ngaca bae ngaju kumaha rarasaan tatangga ge careurik kudu komo kakak emang kunaon tatangga ge nyencerikan kakak jorek amat sih atuh komo aing unggal poe mamawa hulu aing tetapi tetap neng tenang neng deuleu tangkal korma ulah waka nanyakeun kakak salila sataun nya neng nya bisa nu nanyakeun tenang neng berangkat langsung usaha hati-hati tet benang setahun masya Allah datang ke dinya naik Fortuner si neng nanu nanya teh heula kak Pendi ya Allah jadi kasep kakak cenah ieu ya Allah ya Rabbi kok jadi berubah kos kieu kakak ieu kakak teh tah baheula mah jore kok gua mah ieu jadi kasep kieu kan meureun aya buntutan kene tante tah eta jadi neangan kekuatan kiai moal jadi wali lamun henteu dicaci maki moal jadi solihin lamun henteu dicaci maki jelema luhur pangkat teh eta teh dicoba heula ku Gusti Allah geus mah diomongkeun kabelah ditu na dicaci dibaki bahkan diciduhan lamun sarwana moal lulus ulah sarwana tenang gerak Allah kabeh keur dicoba ku Gusti Allah sungut-sungutnyana tapi eta titipan ti Allah eta teh ngomong nyaci maki teh ngagerakeun Allah Gusti asanang Allah we tuh tenang bersyukur ka Gusti Allah tahan uji urang dicerekan dicaci dimaki tingali Kangjeng Nabi diseret segala rupa Kangjeng Nabi datang ka diusir luhur jadi rasul lupang mulia-mulian dalam menjadi kiai kakarak diomongkeun doang kok saja pengen dipikiaieun kan baheula nama itu sebenarnya pikiaieun ih kuari jadi garong masya Allah teu kuat uji teu tahan uji dah kabelah ditu dan ke insyaallah ulah dideuleu Abuya Cadasari kuarina ulah dideuleu Mama Bakri kabelah dieuna ulah dideuleu Mama Gentur kapalih dieuna ulah ditingali Gus Dur geus jadina memehna dicaci maki dicawat tapi tahan uji karak ta eta teh batu ngaranna engke ngajungkel sorangan batu doh ya na ieu si awewe nu sakitu geulisna pasini jeung indungna mempertahankan kejujuran jeung keadilan
emak tenang bae di imah kula anu ngadagangkeun ka pasar lain sieun teuing ka Amirul Mukminin tapi mak salila hirup urang di dunia moal lila mak diperhatikeun ku Sang Khaliqu Allah lamun urang hirup jujur jeung adil engke bakal karasa mah di akhiratna tapi lamun urang kuari gedebul gede bohong ngoplos jeung sajabana teu jujur engke kumaha dihareupeun Gusti Allah Neng cak mana ieu neng boga ilmu ti mana asana neng ieu teu ka mamana tapi boga ilmu sakitu paharana tenang mak Amirul Mukminin selalu memberikan petuah-petuah asli nama ti Allah mak geus teu kumaha neng me cak mana cek Sidina Umar bari balik di jalan Aslam isuk maneh datang deui ka eta awewe selidik kok bisa hebat kitu mempertahankan kejujuran jeung keadilan makaning seorang wanita gadis deui tetapi begitu kokoh aya naon sih pada dirina lalaki ge hese mempertahankan kejujuran jeung keadilan komo awewe mah kapan nafsuna aya salapan eta teh kadeleuna be isinan ge coba toel mun teu muka calana tama di ditu di Belanda atuh kuari manggis ka urang tah ieu awewe mah salapan ieu urang lamun nyaritakeun krisis di Indonesia kuari ye geus sabaraha ratus keluarga wanita nu mentek cerai ka salakina gara-gara salakina kesulitan usaha. Emang kumaha kitu ayeuna? Mantak diperkirakan bakal loba janda waktu keur hendak menghadapi Covid. Bakal loba janda. Iya, karyawan di PHK. Ini kumaha coba ya? Nah, mantak cek Kangjeng Nabi aksiru min dzikri hazimil ladzat. Lobakeun eling kanu megatkeun kana kangenahan-kangenahan. Ya nek maut. Ai maut masa kaligus ninggalkeun kangenahanana. Ieu aya nu dikredit. Ninggalkeun kangenahan teh dikredit. Urang keur ngeunah-ngeunah imah tangga, imah teger. Teu bocor, tembok deui. Teu kahujanan, teu kapanasan. Pemajikan urang sehat tiba-tiba bebeja anak urang bah naon sanyo paeh heuh teu ngocor coba teu rusak bah mulai tah jadi pikiran sanyo paeh coba tuh teangan tukang ngomeanana mekanikna bengkelna teangan ka dieu ka ditu eueuh bah keur arareueuh ku ari bah dia kumaha coba poe eta sapoe teu boga cai dua poe teu boga cai mulai tah kangenahan kurang hayang sugih nyieun kontrakan 20 pintu 30 50 wow stabil masyaallah cokotan kurang duitna ngeunaheun kan alhamdulillahirabbil alamin jol Covid mulai cinglu perampingan. Nah, NASA perampingan, berbagai pabrik perampingan. Nah, kalau arti kontrakan orang baraliknya na nu 20 pintu tinggal 3 pintu. Korban PHK. Tinggal si bapana baru goblok jeung tolol sih cak mana nolol sa atas sih. Atuh teh manggeus kos kitu bae cek nya tuh. Kitu ge cenah pan listrik bari bayar bae. Atuh dibayar ge masalah jak kamari mah untung lain kitu cek nya ge bater anu di PHK nya nu ribut. Bukan korban PHK. Nah, ayo coba ayo. Deuk kumaha? Kula telepon jeung adik kula di Yogyakarta. Kejadian di Yogyakarta teh aya anu loba nu digawe di penerbangan. Jakarta nu berbagai penerbangan, perampingan kan karyawan balik ke Jogja. Masya Allah, kuari nu tadina di penerbangan ngurusan kapal dagang embe. Kan jauh jasa dagang embe mah. Ya deui nu dagang nasi uduk.
aya deui nu dagang keripik dan lain sebagainya. Iyalah krisis. Mangkaning wallahu alam datang ka iraha. Terus masih ka dituna krisis. Ieu kudu dikumahakeun, teu kudu dikumahakeun ieu mah. Sebab kabeh ge gerak Allah. Tinggal urang tumarima bae. Kabeh ge jang menang Allah. Tabahkeun hate urang, ieu teh seakan-akan urang teh tahan uji. Jadi dipelakeun dina pasir, di batuan. Engke ge batuna ngajungkel sorangan. Akar-akaran tah, mudah-mudahan urang kabehan bisa ngakar. Sieun mah geus ngakar teh heula ieu mah. Coba ge buka akarna geus loba jasa ge. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ki aslam langsung anjeunna neliti. Begitu diteliti ngobrol, Masya Allah ngeunaheun ngobrolna. Cik eta awewe teh abdi mah ngarasakeun hirup teh nikmat lantaran moal lila di alam dunia teh. Daripada ngabohong ngoplos jeung sajabana sakumaha instruksi indung abdi emak abdi mendingan teu dagang cek manehna sebab nu dipake kasieun engke di hareupeun Allah Subhanahu wa taala. Di dunia malah sakedeung cek paling teu dahar paeh gering paeh dan lain sebagainya misalna, tapi di akhirat bahkan teu aya paeh. Ceki aslam ieu awewe hebat amat sih pemikiranana. Kok bisa jujur jeung adil kieu ti mana ieu? Ditanyakeun ti mana boga ilmuna. Abdi teh ngaji di samping ngupingkeun Amirul Mukminin oge ti para sahabat-sahabat anu sejen hiji bae abdi mah nu dipake kasieun teh hiji ketika maot besi teu mawa iman Islam. Nomor kadua nalika pertanyaan kubur besi teu bisa ngajawab pertanyaan munkar nakir. Nomor katilu besi aya dogdotil kubri gencetan kubur. Nomor kaopat ketika dibahas dihudangkeun ti kubur ieu kabeh digiring ka mahsyar, rupa-rupa jelema digiring teh aya anu hiber, aya anu lempang, aya anu kapanasan, aya anu esod-esodan, bari jeung mamawa ciri masing-masing, anu beteungna gendut, anu bobogaanna gede. Segala rupa abdi sieun salah di dunia mah moal lila. Terakhir engke ditimbang amal terus ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Salamet apa henteu eta nu dipikiran ku abdi. Masya Allah. Nuhun neng atuh. Keke ai bapa saha? Abdi teh tangan kanan Khalifah Umar. Ya Allah, ya Rabbi sugantiasa sanes negarawan cek manehna. Geus ubah salah. Laporanlah ke aslam ka Sidina Umar seperti tadi. Cek ka Sidina Umar, cek Sidina Umar kudu dibere hadiah naon awewe model kos kitu. Cek ki aslam hese atuh teh mah hadiahna sebab naon geus ganggap leutik soal dunia nyana mah geus ka akhirat bae. Lamun aya awewe diduku geus ulah nyaritakeun dunia akhirat bae geus ulah dikamamanakeun. Siap. Ya, mau dibikin kasia, ini mah Haji Apeng. Naon dibikin kanu kos gitu. Mau cocodot siapa tuh? Ayah Haji Apeng mah mbahna cocodot. Ya kali. Nah, hese urang teh awewe teh ya Allah ya Rabb. Pas ini ki aslam jeung Sidina Umar teh urang bere naon hadiahna lamun duit sabara dinar sabara dirham lamun emas sabara gram jeung ieu teh lamun dibere mah so bangunan kudu kos kumaha bangunanana sebab hese amat ieu neangan awewe jujur jeung adil. Istikharah Sidina Umar ka Gusti Allahu Akbar minta petunjuk dek dibere hadiah petunjukna cek Gusti Allah Umar aing nyiptakeun wanita seperti eta teh sembarangan eta teh piminantueun maneh nu kudu dikawinkeun jeung anak maneh jeung anak anjeun nu ngaran Asim. Masya Allah tuh langsung
isuk-isuk Sayyidina Umar ngalamar kadinya jang piminantueun anakna nu ngaran Asim kasimpulanna nama atuh awewe teh bisa ngomong ku kumaha nya abdi nu susah ieu kudu dikawin ku anak Amirul Mukminin masalah cek Sayyidina Umar kurangan sakadar ngaran doang Amirul Mukminin lantaran kula ge teu cinta jeung tersep kana dunia kula mah kana dunia teh geus tolak tilu tolak tuki salasan Sayyidina Umar mah geus nolak ka dunia teh geus teu hayang setik-etik acap ari si ieu mah pernah nolak ngan tolak hiji rujuk deui tuh tolak mah kudu tilu atuh hidup nolak mah atuh kuari babalang batan neangan dunia per detik per menit beuh mun kuari paeh ieu mah disiksa jasa ieu mah lantaran embungna kana dunia teh embungna hayang bae beuh batur makan kiai teh gundamna teh sholawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman zaman rasul gundamna aya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam gundam kiai aya anu maca yasin yasin wal qur'an akan malika dia wal qur'anil hakim min kalamil mursalin malika dia ala siratal mustaqim gundamna aya sia malai karung goni karung ayam aduh geus ieu malaikat geus kieu bae aya geura paes ya aya geura paes ya Allah ya Rabb nah iyalah sebagai gambaran mualila urang hirup di dunia sakumaha nu kuari ku urang keur dirayakeun ngaratusna pasti urang ge antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun bakal nyusul Haji Somad maot urang bakal nyusul lamun urang nyaritakeun nyusul asana nu kolot pasti teh heula nu kolot lo ngomong ya Allah ya Rabbi geus sabaraha puluh geus sabaraha ratus nu maot engke ge kagiliran malam ieu almarhum Haji Somad almarhum Haji Anu almarhum moal kebal deui almarhum Haji siapa hasud tolol iyalah nah nu kudu kurang direnungkeun naon ieu ternyata saenggeusna maot keur carita bae heula keur carita sakumaha tadi kumaha di jero kuburna eta jenderal kumaha di jero kuburna eta letnan eta kapten eta mayor dan lain sebagainya eta pengusaha ya eta kumaha eta ustad eta kiai eta majang gambaran doang ai urang engke kumaha ai aing engke kumaha si itu mah beureun seorang jenderal anu tatadina jadi garda terdepan untuk mempertahankan bangsa jeung negara besi acak-acakan jeung besi kalut besi aya serangan ti Amerika serangan ti Cina serangan ti PKI aing anu jadi dihareupna ku sakitu bae ge geus dicatet ku Gusti Allah sorga teh jencan perang can naon boga niatan doang acak-acak ku sia negara aing awas aing sebagai jenderalna aing sebagai kaptenna aing sebagai mayorna ulah coba-coba sia ngerusak negara aing encan perang encan der boga niatan kitu unggul geus dicatet sorga deui kumaha tuh si ieu naon niatanana naon niatanana lain kikieuan ya Allah si mah niatanana naon jaka dieu ge tadi geus ngomong bae diberkatan mal goblok seret Haji Nasir katukakeun ngariung si kitu heran aing mah ngaji mah sok boga pikiran kos kitu ayo kabehan oh ya lamun jadi bupati endeuh ngan sakadar sesenangan endeuh ngan sakadar neangan dunia kumaha di jero kuburanana tapi lamun niatanana
saat ieu abdi jadi bupati. Ieu teh anugerah ti Gusti Allah. Dek diberesan ku aing. Naon-naon kasus-kasus mempeng aing jadi bupati. Ku aing dikontek ka Polresna, ku aing dikontek Dandimna, ku aing dikontek Danremna supaya negara kondusif. Ulah aya keluhan-keluhan ku niatna bege sorga. Encan berangkat ku niatna bege sorga. Kiai bukan niatan. Nah, mumpung aing jadi kiai. Kumaha ge geus, aing mah menta bae melalui proposal ka negara. Neraka. Kiai ka neraka, bupati ka sorga. Deuk kumaha coba ieu? Mumpung aing jadi kiai. Geus pokona mah jejebol ku aing pokona teh. Duit sosial. Pokona pokona Geus pokona dunia dan dunia dan dunia dan dunia. Yeuh anu ngabanggakeun dunia dina Al-Qur'an. Ayat mana nu ngabanggakeun dunia? Tapi kunaon barang jadi kiai ngabanggakeun dunia, siksaeun Allah. Kiai tinggal kiai. Ieu mah keur carita jang sebuah renungan urang. Ulah terlalu cinta kana dunia. Deuleu ta awewe tadi. Sidina Umar mah tolak 3 kada dunia. Horenganan piminantueun aga sarua terseben kana dunia. Jadilah perkawinan. Sanggeus jadi Masya Allah ditingali perkawinan antara wanita jeung anak Sidina Umar tadi. Waduh bener-bener sauyunan. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogam. Ya Allah ya Rabbi. Cawadin. Sebab naon? Bahasa awewe nage di dunia mamwalila abdi teh salila amprok jeung asim abdi bakal ngaladenan sakumaha layakna seorang istri. Aslina abdi ngaladenan suami berarti abdi ngaladenan perintah Allah. Sebab rumah tangga adalah ibadah. Geus kulantaran ibadah abdi disesuaikeun jeung aturan-aturan rumah tangga. Naon bae anu dilakukeun di rumah tangga eta supaya jadi bener-bener ibadah. Urang teh rumah tangga teh ibadah. Geus atuh kumaha layakna rumah tangga udah sok kajupa sini. Urang rada nyeri sirah pencetan. Pamajikan rada nyeri tonggong pencetan ku urang. Ieu nyeri cek cenah ieu. Ieu kabelah deui tereh tah tareh. Siapa suka jus sisirian heran aing mah. Dasar goblok sih mah. Tuh, nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kacaritakeun kiamat. Gambaran-gambaran kiamat geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Begitu kiamat sesuai jeung amal-amal per masing-masing pribadina di dunia engke bakal nonjol. Paling hebat adalah manusia nu jujur. Paling hebat deui jelema anu dermawan. Paling hebat deui jelema anu boga ilmu tanpa pamrih, dakwahna terus-terusan teu boga kasieun jeung karempat. Tuh. Nah iyalah begitu kiamat. Ya Allah ya Rabbi eta si awewe teh ya dihudangkeun ti kuburna teu boga perasaan naon ka mahsyar. Datang ka mahsyar ditimbang, beuh timbanganna leuwih. Begitu ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim, hiber sakumaha kilat teh tret datang ka sorga. Jujur teh kos kitu tah. Lamun deuleu ka dieu. Pan banget jujur maka deuleu. Emang eueuh ciri. Atuh aya, ieu mah banget pembohong ka deuleu ge. Kumaha? Asok dongeng eta singkat teh setik deui. Asok nyaritakeun eta teh dongeng anu 4 jelema dihareupeun lawang sorga, hayang pageura-geura asup ka sorga. 4 jelema cek ieu aing heula, cek ieu aing heula, cek ieu aing heula. Hampir ribut dihareupeun lawang sorga. Ieu mah geus jelas deuk ka salalorga ngan lawangna can dibuka. Jadi ieu pas sini aing heula, aing heula, aing heula, aing heula. Akhirna malaikat Ridwan ngutus malaikat Jibril. Jibril, segera tangani ieu. Kukula mau laka dibuka ieu lantaran ribut hayang paheula-heula.
Jibril datang ieu saha abdi ieu adalah jelema anu munggah haji hajina mabrur sedangkan haji mabrur laisa lahu jazaun illa jannah abdi ngalaksanakeun haji sesuai jeung aturanna ikhlas luar biasa kudu ti heula abdi ai sia nyaho munggah haji teh si saha ti kiai tah ieu kiaina atuh kosia nyaho ti kiai ai sia hayang ti heula oh nyampura tuh maka sok malaikat Jibril sok sombong sia abdi ieu adalah pejuang sabilillah memperjuangkan agama Allah datang ke tanpa pamrih abdi mangges tinggalkan keluarga tinggalkan anak tinggalkan kampung halaman demi luhurna agama abdi teh memperjuangkan agama gugur di medan laga sabilillah syahid abdi sedangkan jelema anu syahid boro-boro di akhirat di dunia kan yang dijelaskan la yamutuna teu paeh karasa ku abdi kudu teh heula ka surga ai ente cek malaikat Jibril nyaho bahwa syuhada ganjaranna gede kudu ka surga ti saha ti kiai cek mana kiaina eta atuh sia mah eta sombong hampura cek ya di mana ieu nu katilu abdi ieu nu mantak hayang ti heula lantaran abdi diberi anugerah ku Gusti Allah dagang abdi tani abdi masyaallah maju terus sehingga numpuk harta abdi ku abdi disesuaikan jeung aturanana masjid ku abdi dibangun majelis salim dibangun pondok pesantren dibangun yatim piatu ku abdi disantuni ya fakir miskin ku abdi disantuni janda-janda jompo ku abdi disantuni nah ieu kan ganjaranna geus jelas aya nyaho kitu ti saha ti kiai sih mana kiai ieu lain eta lain salah nunjuk aing ieu kiai kumaha cek kiai teh cek nu tiluan teh geus atuh kiai bae teh heulakeun gua dia kami nyahona ganjaran ti kiai cek anu haji mabrur kami nyahona ganjaran ti kiai cek nu syahid kami nyahona ganjaran ti kiai cek anu dermawan geus bae kiai bae lah nu ti heula ka surga ke kami nuturkeun ridho kami kiai ti heula kiai cek malaikat Jibril geus dipersilahkeun kudu ti heula ieu mah wayahna bae kiai ti heula teu bisa cek kiai kula moga ilmu teh lain jang sosombongan jeung babanggaan kula teh kapan dibere ilmu teh jang mituturan nu salah supaya jadi bener nu zalim supaya jadi adil anu susah supaya sadar kasusahanana dan lain sebagainya abdi mah teu aya naon ngan sakadar nuduh-nuduhkeun hungkul alhamdulillah berkat dakwah abdi ieu teh geus menang petunjuk atuh mangga bae lah ti heula abdi mah pandeuri tawadu di sorga ge kiai alhamdulillah ya aduh ieu mah budak bener ada tolol saeutik ya atuh ngaku tolol kan tawadu geus kiai mah ngeunaheun dituturkeun anu tawadu boro-boro di dunia di akhirat titah asup ka surga ti heula ku katawaduanana henteu ke teh urang atur bae tuh cek malaikat Jibril saha anu layak ti heula cek ulama cek kiai nu layak ti heula ieu heula yeuh jelema nu dermawan sebab loba jasa jelema nu bungah waktu di duniana sabaraha ratus fakir miskin bungaheun sabaraha ratus yatim piatu nu bungah mungkin 1000 sabaraha ratus kiai jeung atawa naon kitu ngara ustad anu bararungaheun dibelikeun kitab pondok majelis taklim sabaraha tokoh masyarakat jeung masyarakat tumpengahan lantaran dibangunkeun masjid ieulah nu layak ti heula oh bener atuh kitu mah mangga ti heula jadi di akhirat ge kiai mah ngatur bae kiai nu bener lain kikieuan geus ti heula cek malaikat Jibril nu layak asup nu kadua saha nu kadua nu layak adalah sabilillah lantaran nyana geus bisa memperjuangkan agama demi umat sarua bae
urang kuari ieu aya agama Islam di dieu teh ieu teh berkat kangjeng teh aya dilanjut ku para sahabat teh aya dilanjut ku para tabiin teh aya dilanjut ku para atba dilanjut ku para wali-wali sanga dilanjut ku para kiai-kiai nu bebeneran dakwahna mun kiai nyaho salat ti mana urang nyaho wudu ti mana urang nyaho jujur ti mana urang dan nyaho naon-naon ti kiai. Nah maka ieu sabilillah layak demi umat demi agungna agama tiheulakeun tiheula. Nu katilu nu haji mabrur katilu kiai panderi ngiringkeun kiai mah jadi kiai nu jujur eta nu adil kiai teh lain bae ngatur di dunia di akhirat ke tetep dititah ngatur bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebagai gambaran tina cerita nu tadi seorang wanita nu jujur jeung adil hiber ka sorga. Seorang kiai nu jujur jeung nu adil lain bae ngatur di dunia tapi di akhirat ge tetep bae dibere mandat untuk ngatur-ngatur supaya naon katingali kajujuran jeung keadilanana. Geus eueuh deui urang doakeun ku ari mudah-mudahan almarhum Haji Somad dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu keneh bapak-bapak urang, emak-emak urang, anak urang, salaki urang, pamajikan urang, dulur-dulur urang, guru-guru urang nu geus tari heula maotna urang doakeun mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang nu masih keneh hirup mudah-mudahan urang bisa ibadah dengan sayakin-yakin ka Gusti Allah melalui petunjuk Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menta ka Allah urang maotna kabeh husnul khotimah. Segala rupa dosa urang dihampura ku Gusti Allah dihijikeun di akhirat jeung ahli-ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakeun ku urang keluargana mudah-mudahan aya dina kasabaran jeung katawakalan. Kiai-kiai ustad-ustad urang doakeun mudah-mudahan diberi teger diberi kuat dalam rangka dakwah li'ilai kalimatillah. Urangna mudah-mudahan kabehan diberi hidayah ku Gusti Allah. Sakitu bae ala kadar mau izah dina wengi ieu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Ieu mah Haji Nasir be datang deui ka imah teh dibejakeun kula kurang sehat nungguan sehatna cek cenah teh. Ieu jelema keukeuh jasa ieu mah jelema ieu. Jelema tah lain sih sebenarnya. Nah ieu lah hampura Haji Nasir ku akrabna be ke kula. Ya akrabna lain lalagaan ya mah aya kadururan jeung akrab. Terus kuari geus siap mawaan kayunya nyaonang maling nyaonang lain. Teu ya mah. Jang haul cenah. Nah ieu lah urang ngadoa ka Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa bilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim waghsilhum bil ma'i wa thaljil wal barad wa nakkihim minal khataaya kama naqasab minad danas wa ta'ababas samaa liruhim wa jafil ardi an jambihim wa lakim wal hujjata wa yaumil qiyamah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.